Jajul komhi utawi kelai itu makelaakeun kira-kira watak gandrung beas wasain ulan beras wamalan obat fihi makang teu iku tetep di dalam komhi wasain minal jati bayane saking kira-kira obat tina beas ya genahi mau obatin aya di urang. Kulangan jika sop Abdul Malik bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu habul qomhi utawi siki gandum wa hubjuhu lan utawi ratine qomhun iku harun ratibun panas base. Fil juz'il awali dalam juz kang awal panas base watak getih. Matak kuningan darah tinggi atau boga penyakit belah ngalobati ngaram beas kitu. Nah lamun cuman teh lanjut getih amis teh getihna. Pan gula penyakit gula eta. Karena ieu penyakit hulbun, mata disebutkeun hulbun ge teh lobati getihna eta. Ketika jelema katibaan teh penyakit gula eta karena darahna naiknya eta hulbun. Harun ketiga adalah watak dam tadi watak dam. Maka kudu diubaranana ku watak nyata sawoda. Anu bari jatuh dia bisa tuna hamidotun. Anu haraseum daharanana. Anu beda wataknya. Tadi najud awal ya kom siki gandrum. Watak getih yang di awal wal hubjuran atau roti anak ieu kang bersih saking sekam minal qomhi saking gandrum iku qadiyun qadu terkadang den bundekeun iku qadiyu qadu terkadang den bundekeun apa albatmu betul wajud alulan dan anda deakeun ieu hubju minal marhamati saking pira-pira salat wayudo mulan dan telehakeun ieu hubjun alal mawadi inyata sepira-pira panggonan alati nyatane mau dipihya kang ikut tetep ngalati ala hararat baik panas kayan pa'u mangka manfaat ieu hubjun biidnillahi kalau din Allah Ta'ala. Jadi ya teh lamun beuteung panas bisa oge dijieun salep teu dituna di tempat anu panasnya. Kalawan sina awak. Ngobatanana kunaon ku roti wa. Meuli roti euy ka warung euy. Adonan roti anu can diolah rotina lain geus diolah tinggal nyapluk eta. Anu can diopen, anu can digoreng rotina. Eta jadi obat tina penyakit panas bisa dijadikeun kompres eta. Wal hubjul khaskaru lan utawi roti kang coklat karena bersih saking sekam. Lalu banyak roti iku pihi iku ing dalam khoskar ba'dul hararati utawi sawareh panas dimakanin nakholatin kadue panggonan kang den aya wa huwa lan utawi ya khoskar iku sariul huruji age metu minal batni saking beuteung agancangkeun kana biji kana aya watak sawareh panasan panasna teu loba teuing versi panasna. Penyakit ini dibagi-bagi stadium kedokteran. Stadium hiji, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Aya 4 stadium. Mun penyakit bool. Wah, ieu mah penyakit bool teh untung can nepi kana stadium 3 yo. Naon stadium 3 ye? Bahasakeun. Wah, kira-kira geus getihan jeung nontot mah ieu stadium 4 ya bahasana. Eta kedokteran eta. Padahal eta teh aya dalilna ya dina kitab kedokteran emang dibagi-bagi penyakit oge aya stadium 1, stadium 2, stadium 3, jeung stadium 4.
maksudna lamun hese nyaduk ya karena panas beuteung alus ngadahar hubjul hoskar nyeun roti anu teu bersih tina sekamna keneh aya kacoklat-coklatan keneh dahar we eta roti teh bisa ngalancarkeun kana nyaduk eta keluar tina jero beuteungna jadi gancang eta merepet eta mah ubar hese nyaduk eta mah udah sarua tidak penyaduk udah batuk teh itu teh seribu ubar penyaduk walau hubjul patir ulah teh roti kang orana no ragi teu make ragi ieu ragi hubjul patir iku abeko kang leuwih tumeuteup fil jismi dalam badan minal hubjul homyali tinimbang roti kang degragian wa aksaru dan kang leuwih ake apa nyariahan angin fil batni dalam jero beuteung saya mah bisa ngabijilkeun kana angin beuki hitut ka ditu nawa adalah roti nu make ragi ieu mah roti anu teu diragian jadi roti nu diragian ge bisa ngabijilkeun kana angin ya tapi nu leuwih alus mah roti nu teu diragian nya hubjul patir walubabul qamilan utawi saripati gandum dikuyan pau manfaati lubab minal husunati saking kasar ke halking dalam lenggerong wa minal kalapi lan saking bintik-bintik fil wajhi dalam wajah tidak tujibat tatkala den bersihakeun ieu lubab wa khuriso lan den campur ieu lubab bil mai kalawan cai wajah paron lan japaron wa tuliya lan den sipuh lan den wedak di kalawan ieu lubab wa wajhu wajah bisi buat bintik-bintik ya mah alusnya ubar naon ubar kalap gitu disebut penyakit kalap atawa kasarna gemberong tegenah gemberong kasar gemberong teh ya sanolong teangan aci gandrumnya ubar saripati teh aci nya aci beas gitu kan galayekeun kana beungeut emang jadi kaset bener ulah aya bintangan eta bintik-bintik kakaya bintak teh kalap di situ wasawikul qamilan utawi tipung gandrum tiku harun ladinun panas lembut wa fihi ladi tetep ing dalam sawik ba'dun naqati utawi sawareh kemung sawareh angin wa nakhalatun dakikilan utawi ayakan tipung atau hini kang den tutuk iku idaun kia tatkala den teuleungkeun ieu nakholah fil mai dalam baju cuma murrisat maka kali-kali den aduh ieu nakholah wa supiyat lan den bersihkeun ieu nakholah wa ju'ila lan den andadeakeun min iha saking banyune nakholah apa haswa ibu mah Kulito kang den campur ya haswa bisa ikin kelawan perkara saudi minas sukari saking gula wajah tilu jiran saking minyak kanali andoja mangkang ngasakeun yeuna nakholah maing barang bisuduri kang tetap di dalam dada maksudna ngasakeun teh bisa ngaleungkeun kana bulgong korting bulgong wa nafa'alan manfaat ya nakholah billahi ta'ala wa ta'ala ieu mah ubar penyakit nyeri dada ya hese nafas ya. Bisa diubaran ku nakholah tidak ayakan tipung mana ngutuan tuluy diayak deui tuluy diteleumkeun kana cai tuluy diaduk-aduk tuluy dibersihkeun ditamperkeun tuluy caina diinum dicampurkeun make gula jeung minyak kanari inum we wae eta geus kitu mah eta bisa ngalancarkeun kana tegenah dada eta wa idza mudigolan tatkala den punya qalqomhu gandum paudia mangka den telehakeun ieu qomhu alal waromi ing dalam bukur bengkak atawa bareuh dibagi ma ing dalam kawi
kawitan bimati mayadhar dalam kawitan dohir ya emak dalam kawitan dohir ya warung dalam kawitan balaya dalam pembeli emak misalnya pembelian mamas darian dan kawitan yang tabaru misalnya mamas darian tapi mau diiddotil kabila di dalam panggonan ngegel anjing wa malan bareng ya kuno kang ono ya emak min waromin saking bareng qoblal iddot di dalam sakobla digegel fa innahu mangka satune komhu iklih tilati karena campur komhu bikurrot tiroi liti kalawan tiis cidu iku napi kang manfaat billahi kalawan Allah Ta'ala tak ubar baru nan kudu buru-buru kudu dimimitiannya pas baru mereka baru bengkak atau baru kaceos minyaknya gayem we beas gayem tuluy eta gayem manana taklokeun kana baru nah bisa manfaat ya bisa leungit bareuna kulantaran aya tiis sifat ciduh nah aya ciduhan jadi ciduh suci eta jadi manfaat nama aya pengobatan Pak jadi pengobatan makan alus kene pengobatan raheut ku eurih digayem huntu tibatan eurih ditutuan heula alus kan digayem heula colok we ciduhkeunnya maka kesalah kalau jampe kolot baheula lamun raheut sok dilamot ku ciduh tinggal we ucing atuh Pak aya manfaat jeung khasiatan eta ciduh teh ilmu kedokteran. Wal komholan utawi gandum iku ida ukila tatkala den pangan ya komhu wa huwa hal utawi ya komhu iku matbuhun kang orang iku baru matbuhin kang orang den asakan. Wala muqalla kang lan ora den goreng. Walada mangka bisa metu opo adudu bilatung ing dalam jero beuteung. Banyak kubar cacingan, iya mawa lah gayem we, eta gandrung we, atah-atah mentah-mentahnya. Nah, eta penyakit budugnya bisa eta. Biasa gayem, taklokkeun kana budug. Ulah nu diasakan, ulah nu digoreng. Wahabul qar'i lan siki waluh fil batni dalam beuteung. Penyakit sikiwal, siki budug gimana? Wal komhu lan utawi gandum, iku ida sukhina tatkala den panasakeun ya komhu hatta yahruja. Malah metu minhu saking komhu opo arokun kesam gandum maksudnya sabihun kang nyarupaan ya arok bega bedohne kalawan minyak. Watu lialan dan sipu bihi kalawan komhu opo al kubai ingatase kurap penyakit kurap wal hazazati lan sakit hati nafa'aha maka manfaat ya komhu in kuba billahi kalawan Allah Ta'ala tergantung yang bisa mengalami karena kurang dipicil minyak namanya maka sama dua itu digolotokkan dulu wahomiru ajinil komilan utawi fermentasi atau ragi adonan gandum anu difermentasi ya maksudnya pas tempe itu ya mulainya anu gandum tempe iku pilih kau tetap ing dalam khomir ba'dul hararati utawi sawari panas wawalan utawi ya khomir iku yuhalilu nganorkeun ya khomir alwaroma ing balik wayandahu lan nyanyirkeun ngasakeun lan nyanyirkeun ya khomir al hararata ing panas wadama lalan ing bisul kali ngobar bisul ya manya tidak mudiha tatkala den telehakeun ya qaumi ala dalika ing atase dukur waro
minyak make minyak. Wal ajinu lan utawi adonan gandum iku idah tumiro tatkala wis dan ragian ya ajin walam yujawi jahare liwat ya ajin hadal ihtimari ing batas fermentasi suma ubliya maka kari-kari dan golakeun ieu ajin ma'al kholi satana ngocuka napa mangka manfaat ya ajin bidillahi kalawan izin Allah taala minal hayati saking pir racun orai wal akori dilan pira-pira kalaba ubar racun ieu nya dina gandum keneh wae ayo ulama kedokteran ge nya menang ilmu na teh barisaan teh nyan obat tina hiji bahan tapi obat 70 penyakit gitu. Tapi itu racikanana anu beda mah. Dina ngaracikna jeung tina tata cara nyieunna. Wadalika lan utawi napa'a iku annahu satune ajin iku bahu dan asakan ya ajin hatta yughalido malah yang takirtal ya ajin. Cuma yutol iya mangka kali-kali dan sifu cuma yutol lah maka kali-kali dan sifu apa bihi ajin ala mau diisumi ing atase panggonan racun wala dagilan panggonan seureuh wa khamiru ajin al-qamhida kikilan utawi fermentasi adonan gandum kang lemas al muadilu kang sedang fil ihtimari ing dalam fermentasine iku yen aqada iku ing hidalamun den alat ya khamir kaya apa yubasu mangka den sebarkeun ya khamir fil ma'i dalam cai cuma supaya mangka kali-kali den sari den bersihkeun ya khamir waju alulan den anda deakeun minhu saking khamir apa wajnu dan ikin timbangan sadawani min tobasiro saking ramuan Ja'faron kapol tobasir wajnu dan ikin lan satimbangan sadawani min sukarin saking gula tobroj min sukarin tobrojadin saking gula tobrojad wajnu kirot taweni lan timbangan 2 kirot min ja'farona saking ja'faron cuma yusukia maka kali-kali dan inuman minhu saking khamir sapa sobiu bocah ala dinyatane sobi bihi kang iku ing dalam sobi alhuma utawi mulia wal atasulan daga wal batnulan lara beuteung napa mangka manfaat ya khamir billahi kalawan izin Allah taala dina gandum deui ubar jadi beuteung ubar mulia ngan carana nutudan wasakana lan bisa menang apa almurratu hamperu isna hamperu jadi panas waat pa'alan jadi pareum apa hal atau sudah kunaon jelema make haus wae teh penyakit ngalona hamperu mun dijel haus wae rasana teh haus saya minum wae eta elok teh penyakit hamperu haus ge panas kunaon make haus wae jadi radiator geus eueuh caian eta teh butuhkeun kana cai jang niiskeun ati eta teh hamperu dicicingkeun teh di pareuman teh dieu teh khamir fermentasi adonan gandum anu lemes wajah saro lan gagah apa albat nu beuteung lima karena barang kana kang ono ieu minal umudati bayani saking hasil ma'ama sata barang pihia kang ikut terang di dalam umudoh minal harawati bayani saking panas wa tafsiru tobasir lan utawi tafsir tobasir iku annahu satuna wong iku yuj'alu dan ada datun komislu samisil min ja'farana saking ja'faran wa mislun lan samisil min kopulati saking kapol wa mislan lan samisil min wardin saking kemang mawar terus aku kenen ramakeun kabeh sumayud mau mangka kali den kumpulkeun kabeh paling alu mangka den anda deakeun minhu saking kabeh apa akrosun pira-pira buleud gepeng akros teh buleud gepeng masak aya rumah bahasa
orang yang kita sepapul maliki abdul merkuasa irulan utawi beras wahum juhulan utawi rotine beras iku baridun tiis piju pilih awali dalam bid awal minal burudati saking tiis wafihi lan iku tetap ing dalam sair badul yamsi utawi sawareh garing wayam suhulan teh garinge sair iku min kibali koslihi saking arah cangkange sair beda watak buahna watak besi jeung watak cangkangnya namun watak besi nama tiis watak cangkang nama garing waidan ukialan tatkala dan basihan ieu sair waku sirolan den pesek ieu sair watu biholan den asakan ieu sair bermahi kalawan ngobanyu sorong mangkada di ieu sair iku baridan rotiban tiis baseuh watak bulgong ini bakal naik namun ngadahar kana sair namun gitu cara masakanana mimiti dibasuhan heula geus dibasuhan dipesek cangkangna tuluy diasakan make cai jadi ulah waka digiling beasna wa digodog heula pos kitu we ngagodog suuk kitu ngagodog suuk geus digodog pesek kacang kana hiji-hiji bedus nyambung mesekan cangkang beas eta dina gaya pengobatan eta. Oh, bejo saya adalah utawi roti beras iku aku kang leuwih lemah. Apane godaan dipangan min hujul kaum hiti limang roti gantung. Tapi lan iku tetep ing dalam hujul sair ba'dun nafqati utawi sawareh angin. Anjeunna roti beras mah aya anginan. Aya watek angin. Wa ma'ul kiskilan utawi cai tipung susu mungkin urangna cai pat cai aci beas iku nyulayinu ngaleuleuskeun ieu ma'ul kiski asodro ing dada wa yunjilu lan nurunkeun ieu ma'ul kiski albaula ing cai kieu wayu tolalan den sipuh apa bihi kalawan ma'ul kiski bahwa lan utawi hal utawi ma'ul kiski iku patirul kalapi menengakeun ing bintik-bintik aladinya tanekala ilwajikan tetap ing dalam wajah yudhibuhu ngilangkeun ieu ma'ul kiski ing kalap biidnillahi kawin Allah Ta'ala aci beas wasawi kusair utawi bubur beas iku idatu biho tatkala den asakan ieu sawi ayu surabu mangka den inum apa ma'uhu caina sawi yo bisu mangka bisa nahan ieu sawi albatna ing beuteung. Jadi maksudna teh digodog heula beas cai panggodoganana teu nepi ka jadi bubur bisa nahan kana beuteung cai beas cai kos cai jang bisikan kitu bahwa lan utawi ya sawit iku layinun kang leuleus walaisa alana ieu sawit iku kalayinul kiski kaya leuleusna tipung susu tipungna lemas pisan man ai leuleusna tipung susu mah bisa ngalancarkeun kana kieu bisa jadi beser kan itu nawa ari sawi kusair mah bubur beas caina nu diinum eta mah bisa nahan kana beuteung tanpa ngajadikeun beser leuleus nama man bari nahan wa tafsirul kiski lan tafsir kiskun iku ayyuk saro yen taden pesek puasa iru beas sumayudasa sumangka kari-kari den kocoran cai ieu sair ayut bahu mangka den asakan ieu sair
Patalbinuhu mangka utawi aci ne sayan iku wa utaya talbin iku alkisku kisku